Halo, itu juru masak, itu juru masak. Cek Pak Ustad oge lamun urang salat duha bakal ngabuka Pan bahasa Inggris ya teh kosim. Hey dulur-dulur kemonesan, kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Lain orang teh ngoma yang diajar masak gitu. Masak Usahanya. naon? Masak naon? Nya masak naon we, masakan gitu yang bisa euy. Diajar kasahanya di dieu anu bisa lah gitu nu dianggapna bisa jadikeun guru. Ini emang can apa? Kenapa naon? Apa naon tukang masak panggilan? Percaya aja pembangunan kieu mah nya tukang masaknya. Urang ge nu kieu mah tukang nelauh nu kieu mah pembangunan kieu. Halo, itu juru masak, itu juru masak. Mas Arab paleun ke Tasikmalaya mah. Tukang masak mah teh. Entah ngawadul ya. Astagfirullahaladzim. Nah, teu percaya. Hayang masak naon nya, hayang masak naon sok. Hayang masak naon? Benar ya teh. Astagfirullah, teu percaya kira Oh, so urang tuh ajarkeun urang atuh Ya, mah. sok. euy. Urang mah tah hayang bisa masak ngolah ieu daging ning daging renang geuningan. Daging hayam. Henteu daging sapi tapi direndang masakna teh. Oh. Urang kamari nyieun geus 3 kali nyieun. Teu karasa wae anjir. Uyahna pang-pangna mah darenang mah kudu pas pan. Nya atuh. Heeh, cing. Terus kumaha? Heupan meureun kan mama cenah bisa masak ayeuna. Lamun bisa masak berarti nyaho patokan-patokanna, rumusna nyaho. Mun misalkan tina daging 1 kilo uyahna kudu sakumaha. Cing. Kecil atuh, Brad, masalah masak mah. Sakumaha eta lamun dia daging ya, daging 1 kilo ya renang. Arek dipasak renang. Uyahna kudu sakumaha? 5 kilo. Maknya 5 kilo anjir sok dek kira-kira ieu. Maknya 5 kilo anjir. Hayang karasa uyah, lain cek dinya. Tapi heueuh kita euy. Heueuh karasana mah karasa anya nganok asin meureun aja teh. Daging asin meureunannya anya lain renang. Daging asin. Apaan cek tidinya cenah kurang uyah, hayang ngeunah. Tinggal lobaan, 10 kilo kita naon uyah mah. Nya. Ngan ngeunah moal. Eta anjir kabayang anjirnya. Daging 1 kilo. Uyah 5 kilo. Meureun teu letah ledeh mah anjir. Tuh orang mah curiga ieu mah nya. Tadi cek orang benar tuh. Cenah tukang masak panggilan. Cek orang mah lain, cek orang ieu mah. Cek orang mah mama mah tukang urut panggilan cek orang mah. Ya guys ya. Orang tadi jam 10 teh ka imah bibi. Ning digedor-gedor eueuh bibi. Ka mana nih? oh anu ka imah Heueuh puguh. keur salat duha bibi mah. Dumen we aing salat duha. Ya keur hayang naon ieu. Keur hayang naon di bibi? Ih cek Pak Ustad oge lamun urang salat duha bakal ngabukakeun pantau rezeki eta teh. Oh, udah bener tapi na. Toh, gitu nerap di pengajian teh. Ya guys ya. Nerap ayeuna ugi aing. Aya kamajuan anjir pengajian teh diterapkeun. Ayeun cing ya. Kan bibi teh meureun geus salat duha tah. Terus pan ngadua meureun ka Allah, bener teu? Heeh. Bibi misalkan keur boga kahayang ieu teh cenah caritana teh. Cing eusi doana urang hayang nyaho. Cing, naon eusi doana? Ieu doa nama ieu. Ya Allah, pasian abi rezeki, wios rezeki batur oge, ka abikeun we heula. Soalna abi lieur ieu jeung si amplop, Gusti nu hajat a. Ini rabeng eta juga engang. Heeh. Nya. Tapi dah bebas ya guys ya. Aing ngadoa mah nya ka Allah nya bener teh Allah mah maha beunghar nya gitu. Tapi jeung aya make rezeki batur dikabibikeun heula kumaha eta aja konsepna ya. Ulah gitu atuh bi. Batur meureun teu kabagean ya guys ya. Batur ge sarua meureun butuh aja. Ha bisa wae ya. Kokol cuangki bi aing ya. Bi, cenah ku daun pulus mentak mau teh. Ah cek sahaja paling gatel wungkul ke daun pulus mah. Nyaan cenah bi kamari anu maot kuna ku daun pulus.
Kan keur ngarit sisi gawir. Keuna cenah bi kudon pulus. Gagaro we cenah. Kegeremean. Murah gue tina gagawir eta bi maot cenah. Dah we tah maot setelin belas daun pulus belas gegeremean. Mentak mah lo gegeremean si teh maot. Lain Brad. Urang teh geus heubeut teh panggih jeung dulur nu di Riau teh kan. Aya mah geus 2 tahun mah euy. Nah, lain longok atuh. Hayang mah Brad, tapi kan di perjalananana ge jauh. Urang biasa lamun naik dina kapal cai, urang saminggu mah. Ketika ditu teh. Oh, si jauh ka Riau mah tuh naik pesawat ya yang sakedeung mah. Naik pesawat. Oh, naik pesawat anjir. Pesawat terbang Merpati Air. Merpati. Emang kuatin tuh makan ku urang Japati. Ini angeranya si Kosim ya. Please kos. Merpati Air teh lain Japati, maksudna eta teh maskapai penerbangan ngaranna Merpati. Aya Garuda aya. Gitu. Aya. Nah, di udara jadi air, meureun kudu nama merpati udara. Pan bahasa Inggris ya teh Kosim. R. R teh udara anjir. Nanti teh nges cek aing mah didinya mah naik pesawat anjir ti kukur. Nya ti kukur R cek aing mah si Kosim mah halusna mah anjir. Murah tuh eta. Murah. Ti kukur R anjir. Lain dimasuk bingung pembahasan ke zaman baheula geuning. Bahasa anu mana? Eta anu comel disebutna cak-cak bodas kok. Heeh. Tah kitu keistimewaan orang Sunda, kahebatan kolot orang zaman baheula. Jadi loba pisan kamonesana teh. Nya, bener teh. Termasuk dina bahasana. Utak kudu bangga guys nya jadi orang Sunda, bener teh urang teh. Tah nu nyieun bibi bingung naon ieu. Heuh eta rek disebut cak-cak bodas di lamun orang Afrika anu comelna. Ning. Tapi dah heueuh nya euy. Henteu bi, henteu cak-cak bodas. Lamun orang Afrika nu comelna disebutna teh cak-cak hejo bagedon. Itu henteu cak-cak bodas. Kira aku orang Afrika anjir. Ya guys ya. Ya wae bi aing pertanyaan ya. Hah bisa wae ya kanyut kunang. Brad, ari meuli tiket ka Bali ka mananya Brad? Itu ke terminal tuh. Ke terminal online bisa. Kumaha deh. Eta Brad, puguh pamajikan nyiram euy Brad. Hayang naon? Hayangan jeruk Bali Brad. Nih. Jauh-jauh atuh si tepan loba di pasar geus teh. Loba di pasar yang jeung kudu ka Bali sagala saroceng ya parupanya. Eueuh Brad. Di pasar maya ge jeruk nipis, jeruk lemo. Yeuh. Jeruk anu buleud, jeruk nu buleud teh eta teh nu buleud badag nya. Eta teh ngaranna teh jeruk Bali teh. Jeruk Bali nu kitu teh. Seteh lain jeruk Banjarsari lain. Yeuh, lamun pamajikan manehnya nyiramna hayang ngahakan barongsai, tah karek ka Bali ka itu. Hayang ngahakan leak tah karek ka Bali. Anger saroceng anjir.